Sampurasun dulur. Masih tentang jalan-jalan lur di sore hari sambil menikmati pemandangan. Saya ditemani oleh adik kecil. Ulin, gimana mang? Ngeret? Ayo. Suasana lumayan rame lur di sore hari. Masih banyak warga yang beraktivitas di sekitaran rumah lur. Lur, orang menakan menuju munir lur. Waji nunjar waji. Munir ubar. Munir ubar kangelan dong 40 rupiah itu. Daun naon ieu teh, Bu Haji? Daun Afrika. Daun Afrika. Ya. Ya khasiatna kangen naon wae? Teh lambung, karena darah tinggi, karena sagalawen ieu teh 40 rupiah ieu teh. Sobi Ieu teh pada ninggal ngaleob. Nah. Tah ieu teh pada dileob ieu teh ya ditinyu. Oh, carana teh gitu. carana teh dileob ieu teh. Dileob ieu teh carana teh. Oh. Tadi eut ieu teh diinum. Sarua meureunnan dieu diinum teh. Nya turun Bu Haji. Turun mangga. Tadi ka mana? Terus ka mana? Ka dieu we ye, jalan-jalan sore-sore. Oh, mangga. Lur, urang penak deui sareng si Akang ieu. Ieu lur, urang intip cara nyadapna. Nyobian naik Kang. Urang tingali cara proses nyadapna lur. Ya orang keur nyobaan naik lur. Wah. Ngeri oge euy. Elang euy. Luhur lur. Bang. Hati-hati, Bos. Siap, Kang. Alur, ini orang geus di luhur lur. Tuh. Tah. Ieu cara ngereutna lur. Biasa kegiatan sore hari. Iya wayaki mah tadi canak lahangna nya Kang. Teu dikeret hungkul. Dikeret hungkul lur wayaki mah. Jadi canakna cuman anjing hungkul. Biasa setangkal sabaraha? Hiji Kang iya Kang. 2 leungeun. 2 leungeun lur. Sok kanjing sakompan satengah 2 leungeun. Satengah cenah lur. Ngeri lur. Luhur
Turun euy. Capek euy. Lumayan. Orang menang ojek ya di jalan sambil pulang lur. Atur nuhun anu tos ngikuti perjalanan orang lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.